wiridan di bulan haji mak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa teu mah kabehan Kangjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cak Kangjeng Nabi Musa boro-boro urang Kangjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teu wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjaranna maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tama okos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat. Loba jasa ke loba ting salat deui. Blon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi naon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing. Tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah. Ia mah khususnya tentang said, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudunya lebahna di mana ayam mutiara
diluhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah ilah ilmu marifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifat marifatullah wa rasuli supaya orang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan orang bisa neule mun teu bisa neule urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah ieulah ngaranna ilmu marifat. Uhillalakum shaydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu marifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, leumpangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, ialah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ialah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ilah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar. Diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung. Lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe
Senin sedangkan malam Jumat geus tuduh darjah. Malam Jumat geus tuduh 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah. Kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana ngantak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah heula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon di ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang mah encan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Ceuk ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Aya keur carita. Geus pokona orang bari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitunganana lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun kena bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji emang gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa
dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetep mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab syuting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae mah ngomong heulana ulah panjang-panjang nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa geus sabaraha poe urang mana ye berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah sajelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasa na cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tol bolon tambah jelema masyaallah
Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah arpah. Teu geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Geus pokona. Daripada bentar dulu TV, dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah, na eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae. Ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah, dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah, zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub. Hatena moal paeh. Hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup. Masyaallah, lamun hirup boro-boro hate, nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate, etana bae atuh pamajikan bungeun. Uyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teh hirup-hirup. Komo lamun hate manu hirup masyaallah, mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun, harta hirup ngaranna. Boga ilmu disodakohkeun, harta hirup ngaranna. Ka pamajikan bageur, hatena hirup. Ka anak bageur, hate hirup. Ka burid bageur, ka tetangga bageur. Nah, hate hirup ngaranna. Karangda bageur, hirup berarti. Tak kitu. Eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran, na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah Kiai, kurban mah terus bae, boga mah ayo bae 2, 3, 4, 5 eueuh masalah. Eueuh masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban, man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali qatratin, begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi, eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah. Gufirat dzunubuhu, lain dosanya na bae wa iyaluhu, keluargana ge dihampura, pamajikanana, anakna, ahli-ahlina, bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi, begitu netes sret geus dihampura dosana, dosa pamajikan, dosa anak, dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Mandek ayo nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho, buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah Kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha Kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah. Eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah Kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu. Naik sorangan bae eueuh masalah. Boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah. Ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7. Kitu maksudna. Besi, weh tujuhaneun teu meunang ku sorangan, lain teu meunang ku sorangan. Pan urang lamun embe ge 7, ieu nu sa nu kula, ieu nu sa nu kula, ieu nu kula kabeh. Wih, mamang sakaligus 7. Wah, eueuh masalah. Besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah. Eueuh masalah. Tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu. Ieu ge sapi sorangan cenah kula mah. Hiji eueuh masalah. Ah ndek ketujuhan we mangga.
Mbek hiji sorangan mbek mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat batak bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek piki Allah mah geus apaleun padahal ngan cek piki ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cak Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teh wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui blon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabehan. Minggu selanjutnya ngaji deui. Ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus. Ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pere, minggu berikutnya ngaji deui, terus ngaji deui, ngaji bae. Salila orang panjang umur ngaji. Berarti eueuh pere. Eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah? Ulah nyanyakeun ka Mekah. Ulah nanyakeun ka Mekah, tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu. Sakitu bae nya sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Abang isi henteu jeung Ki Uci di ditu. Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Henteu. Ya teh mah henteu jinganan. Gitu mencaknya kapanggih nyawanya nyawa okos berarti
Aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Teh sil Kiai kapanggih ku kertoa. Bener. Cenah Kiai cara ku kula di kieu-kieu, aju nembal lah henteu, atuh ongkos doang tah mah. Aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang, insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Bisa kitu bae pokona mah geus. Kelek gejer emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sejen aya 400 babaturan teh. Dipetes saja aya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus, kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke Sabtu, ke Senin, ke Selasa, ke Rebo. Itulah harapan. Asana cek ulan nu kos kieu mah biasana ye teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun. Mantap cek ulah ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ye. Minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi saya kula mah ngaji bae. Kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari. Tapi saya kula mah ngaji bae. Salah pisan. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kaget teh. Oh, Kiai mau berangkat? Iya, pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujiannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat ditelepon, Haji Yasin ditelepon, Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi jangan ngomong ngakula tah nu dek ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkatnya doang mana ting tambah sedihna maning teu berangkat kabeh sekula. Gitulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula. Udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua
gitulah dongeng ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula menang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang. Ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing geus tanggung jawab geus sama deuk kamanakeun ya deuk dikasumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik ka handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya anu sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna jadi kesimpulanna nanti ayat ieu bisa urang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana ta'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna tarekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut sayyidul bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naonnya etanya eta kos kitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka sayyidul bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang tah Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantak atuh hayang nyaho ka dijak mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap
aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggaleun, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus, nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh ieu teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggaleun. Tah ieu urang keur balap kabehan. Etalah caritana keur menuju Sayyidul Bahar, hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh, aya anu datang leuwih ti rukun, aya anu perasaan. Tah eta ibadah teh kos kitu tah ibadah. Nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok, lamun magahan ngajina geus embung nanaon, geus teu neuleun naon, teu neuleun naon. Nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram, embung bae geus kos kitu mah dunia. Ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna, ai urang mah ahli kredit ngaranna. Ahli itu dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya. Urang ai geus abid Allah mangan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta baik ka ahli Allah Subhanahu. Gitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun, nu ngagiringkeun malaikat, nu pake ngagiringkeun seuneu. Lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara. Make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut. Pan ieu jawaraan jelema teh. Poteskeun ku aing sia. Malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna. Ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Di malaikat. Oh, malaikat make seuneu. Wer. Ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atukan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja. Saya makan RT, komo sia mah RT. Cak Tommy teh, saya kan hansip seumur hidup. Geus saya bukan. Ya Allah, digiring bae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah. Awas, perhatikeun urusan haram, perhatikeun urusan halal, perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia. Ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah. Mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta. Bakalna orang ditimbang, ya digiring ilaihi tuhsyarun. Ya Allah, lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat, pinuh ku sodako ngabangun masjid, ngabangun majlis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap. Tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti Atut. Sia nya lurahna diseret
nyesiana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge tah moal kebel paling ge sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cekna teu panas meureun direrap doang ge panas komaha eta aya kreditan di dinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing hade wattaqullah zin marana ka Allah anu allazi la yutusrun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata urang dihampura cili urang dihampura suku urang dihampura sungut urang dihampura hingga urang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedakna ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karek nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon Antek eta ngaji teh makin hareudang, makin kagencet, makin panas, makin laleungitan ta dosa urang. Ti lain lalagaan, lamun urang milih tempat nu ngeunaheun, lalega, ngopi, ngarokok, nambahan tah mah. Nambahan tah mah lain ngaji tah mah. Asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya. Tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasedak-sedakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing aing mah ditu itu bae sih urang keneh tah sia urang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantep ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep
taman dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah iya ngazakatna di ditu mun henteu ka lebarana acena berangkat di dia tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat acena moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa geus dek balik ke Bandung di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae ieu mah dek balik ke Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol sama budak. Blon atuh tah mah. Ngazakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam minggu tah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid ndeu ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah mending peting bae guys peting bae guys daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir dikeun ka fakir miskin dikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang maja perang lagi henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan. Tukang 2 tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun tah eta nu kitu ngaranna amil berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran peberencar air nu penting ngalaksanakeun zakat bae setelah seminggu kakarak dibagikeun masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang kamu salat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg masalah ieu mah nas Al-Qur'an
geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeunana ka BHS dibelikeunana ka Atlas dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan saya kabagian teu aya henteu laporan ka ditu abeh asup golongan Golkar nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos gitu ieu mah keur bener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mah mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna teu masalah gula mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang ku jelisia aing ge baca kitab atuh je emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah bawa ka dieu sabaraha baca kitab aja dek diangkeun dijual ku aing sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah hareupak nas baca Fathul Muin kurang kumaha eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan nu matak lain lalagaan kumaha eta teh geus ditasawufkeun hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf lain lalagaan nu matak masyaallah aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh baca kitab nu saejan mun deukeut aing sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib Riyad Sapinah Fathul Muin Iqnatuh moal kaluar ti dinya geus cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun ya ka dieu sia datang ka aing mun teu dicacak sia ku aing abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan henteu ieu mah teu maksudna naon maksudna supaya rapih doang ieu ibadah teh ka Allah kula mah kitu tah maksudna geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kula mah eueuh kepentingan ti organisasi eueuh geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh kaditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi ka tadina menang ila mana lawe atuh amilin baru sama tuh amil menang kitu tah ngaji kadang ku ceuli bae tah jatuh mana ya tun itu menang saya orang ngomong ni menang kan sorogan kos kitu tah tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nyaah hook biasa ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa ye barang sana
bahasa kisoleh aya beta parang sana eta ku hokula jadi kos kitu ulala ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kabae kan ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mung dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakatna ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah sigade kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis tajul jame'na panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 mah ieu urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buasa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 moal lah bongan ribut bae jadi ulah ya nailah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya endek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah
geus beres zakatna, geus beres urang tarawehna, cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang. Urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anakan. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorga nya nama teh. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran. Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikeun kawin. Umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes, emang ulu geulis kitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena Bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae. Mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna ka nu jore. Tah eta kan isin ta Bil. Cak jurig.
pugu cek nanti atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah baik iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae bae ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ya maka ti abah ya mah emang abah bangkawarah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklimah instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah. Saeutikan keneh jelema teh tah. Atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tah geus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan izin ka kadituna ieu izin urang. Ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa
adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuarita kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituda eta ya Allah nah eta kos kitu yes nyen korban kuari mah nyen korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun kunyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas udah loba omong ya Qabil teh abah kuari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieulah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam
geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu. Mantap tenang Kangjeng. Nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'un. Patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bunuh mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima ieu teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa Inni uridu an
tabu abi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil tiasanya na kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampaikeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ka eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateuna aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis ya aduh itu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong aja da di jero hate jeung iblis ya kadaheukeun ya deukeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek dareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah
bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa'asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararu tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen ku kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'atsallahu ghuraba wallahu a'lam